di zaman Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam aya seorang sahabat, bahkan budak Kanjeng Nabi, budak belian Nabi, namina teh Julaibah, rupa maleukmeuk, pangawakan rumeuk, harta ringsek, can nikah, umurna bari geus kolot, mencek bahasa Arab memberen lama tak laku. Siga abdi Bu Haji. Eta Julaibah ditaros ku Nabi. Julaibah ari ente teu hayang kawin, cik Julaibah ya Rasul sanes teu hoyong ngan sahapi aweweyeunana nu daekeun ka abdi. Abdi mah pangawakan rumeuk, rupa maleukmeuk, harta ringsek teu bogana naon. Saha atun rek daekeunana? Cek Nabi, daek pangalamarkeun ku kuring. Ih, atuh bingah kaci da upami bade pangmilarieunkeun mah ku salira. Maka Nabi berangkat ke seorang pengusaha Madinah namina Tuan Said, gaduh seorang gadis namina Zulfah binti Said. Sumping Nabi, Tuan ka Tuan Said, kuring datang ka dieu teh rek ngalamar putri anjeun. Cek Tuan Said, bingah atuh ya Rasul, putri abdi bade dilamar ku salira mah. Duduhkeunana ngalamar teh ja Kanjeng Nabi. Padahal Nabi geus gaduh sababaraha bojo, tapi ek dilamar ku Nabi mah bunga we. Bu Haji Ugi mah boga parawan mun dipenta ku abah dikawin teng dibikeun teng moal. Ku abdi ge teu dibikeun. Cek Kanjeng Nabi, sanes jang abdi, Tuan. Abdi datang ngalamar ka dieu teh jang budak abdi nyaeta Julaibah. Gebeg teh Tuan Said ngagebeg. Ka atuh ya Rasul, abdi rek ngomong heula jeung indungna budak. Ngobrol jeung bojona, "Mah, budak teh dilamar ku Kanjeng Rasul ngan lain jang Kanjeng Rasul, tapi jang budakna nyaeta Julaibah." Kumaha ceuk bojona, "Teu hayang teuing anak aing kudu dipikeun ka Julaibah." Memeh Julaibah datang ge geus aya nu rek ngalamar ngan teu dibikeun. Begitu nuju nyungyang salaki jeung pamajikan di Bandungan ku Kanjeng Nabi, ternyata